Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para wargi sadayana pendakde serang peribados dina channel YouTube Tabriji Kosmos. Dinten ayeuna insyaallah urang bade bener materi lanjutan part 2 ngeunaan kana materi aksara Sunda atau aksun. Di bagian ieu insyaallah urang bade medar anu judulna nyaeta bagian tina maham wangun dasar aksara Sunda anu bagianna teh bagian rarangken. Bagi kunaon make ayeuna bagian rarangken kusabab kamari urang parantos medar aksara suara atanapi aksara vokal atanapi aksara sora anu jumlah jamleh kantun bebecekna aya 7 diantarana aya A, aya I, aya U, aya O, aya E, aya E. Ditambah oge jumlah aksara ngalagena anu jumlah aksarana teh aya 23 anu disebut oge nyaeta huruf konsonan atawa huruf paeh ngan jadi 22. Jadi kusabab aya 22 jadina disebut konsonan hirup kusabab sakabehna ngangge vokal huruf A tungtungna. Seperti kumaha contohna? Seperti ka, sepertiga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha, fa, ka, sareng za. Taeta anu jumlahna 23 tia. 18 kasub kana huruf anu disebut huruf asli ti orang Sunda ditambah 7 aksara anu serapan tina bahasa sejen. Dinten ayeuna nyaeta medar anu bagian C-na anu judulna teh rarangken. Anu judulna nyaeta rarangken. Naon sih adi rarangken teh? Rarangken teh nyaeta gunana pikeun ngaganti sora vokal. Nambahan sora konsonan di tengah jeung di tungtung. Jeung maehan sora vokal eta fungsina tina rarangken. Rarangken mah teu bisa ditulis mandiri, artina teu bisa ditulis hiji, tapi kudu dibarengan ku aksara dasar, aksara vokal jeung aksara konsonan. Kitu eta. Jumlahna teh ari rarangken aya 13 aksara. Tur ngawengku 3 bagian. Nyaeta anu pernahna dihareup nyaeta lamun dihareup paneleng, di luhur aya panghulu, pamepet, paneuleung, panglayar jeung panyecek. Aya oge anu di tukang. Lamun anu di tukang mah nyaeta panolong, pamingkal, pangwisad jeung pamaeh. Jeung di handap. Nu di handap mah aya panyuku, panyiku jeung panyakra. Nah eta jumlah jamlehna anu dikaasup kana rarangken aya 13 gitu. Secara garis besar mah tah ieu anu disebut rarangken. Tah contona kos kieu. Para wargi sadayana sanggeus urang nitenan kana rarangken salajengna nyaeta urang kedah wauh kanu aksara nu kadua. Naon anu aksara nu salajengna? Saentos urang nyaho kana rarangken, saentos urang nyaho kana aksara suara,
santos urang nyaho karena aksara ngala-ngalagena urang oge kedah apal karena angka tina aksara Sunda atanapi wilangan tina aksara Sunda. Tah angka atanapi wilangan tina aksara Sunda dina Sunda baku maksudna jumlahna aya 10 nyaeta 0 hiji 2 angka 3 angka 4 angka 5 angka genep angka 7 angka 8 jeung angka 8. Kumaha cara nuliskeuna nyaeta kudu dihapit ku 2 garis nangtung eta. Itu sok mangga perhatikeun tah ieu contona tos aya dina gambar eta. Salajengna salianti angka atanapi wilangan aksara Sunda oge aya anu ngaranna tanda baca. Naon ari tanda baca? Istilah lainna disebutna naon? Nyaeta tanda baca teh disebut punktuasi. Tanda baca atanapi punktuasi teh dina aksara Sunda baku nyaeta nginjem tina tanda baca aksara Laten gitu. Nah nginjem tangtu pungusina oge sarua jeung tanda baca anu geus umum dilarapkeun boh dina kalimah boh dina paragraf. Contohna seperti tanda baca titik atawa pen. Tah berarti pen teh sarua jeung titik di istilahna gitu. Aya ge tanda koma, aya ge tanda titik 2, aya titik koma, aya ge tanda pananya, aya ge tanda panyeluk atawa tanda seru jeung kekenteng atawa tanda kutip jeung sajabina gitu. Tah tos dugi kadinya anu bagian anu ngaranna rarangken kadua wilangan anu katiluna tanda baca dina part kadua gitu. Insyaallah kapayuna urang medar materi masih ngeunaan kana aksara Sunda anu bagian-bagian anu bade kurang dipedar nyaeta judulna maham metode nulis jeung maca aksara Sunda. Tah sakitu anu kapihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.